Ngaruat tujuanana naon? Minta wadah. Meureun jelema teh ngaran ngaruat teh menta wadah teh boga niat. Niat naon eta niatna jelema hayang disebut ngaruat. Nanya bener kadalang. Lain nanyakeun ka dalang, abuskeun apa meureunna? Tujuanna naon ngaruat? Tujuanna mah eta we supaya pageuh meureunana ieu Pageuh naonana? supaya pageuh. Pageuh naonana? Dongklak aya di ku eta mah. Naon? Ku ngaruat mah. Ngaruat. Kapanan buta menta. Ini mah menta sasajenna. Kayak gitu. Henteu Tah. di di Dina ngaruat teh sok aya geuning Gus. Naon disebut sasajen. Eta sasajen ngaruat naon wae di antarana? Abah yang apa? tahu. Tarik ngomong lawegan, Tahu. Nu dawogan, kopi, bubur naon? Bubur bea buboras beureum. aya wa. Aya make bubur hideung teu? Bubur hideung. Bubur lemu. Oh, mah bubur hideung. Tah, geuningan sok aya Abah pernah ningali. Dina panggung sok aya ditagokeun hulu. Hulu muning, hulu domba. Eta nyegah naon eta pangna make hulu? Oh, eta mah dina ieu eta mah. Dina naon? Model lain dina ngaruat. Naon? Dina kawin eta mah. Oh, na kawinan. Dina kawinan. Nah, naon maksudna eta make Keur dalang. Hulu domba mah. cadangan. Keur hulu ke domba. Lain termasuk kana sasajen. Lain ke Masuk teh termasuk kana sasajen. Keur dalang. Gitu. Eta mah dibawa di karungan. Bawa. Cau. Hulu domba. Eta teh supaya ngalancarkeun dina naon? Maneh eta. Dina manggung. Dina manggung. Mawa sumanget dari bere hadiah hulu domba teh ya. Oh, eta. Duit. Jadi intina mah anu disebut ngaruat teh mageuhkeun, ngukuhkeun beul nya. Eta mah dina pangkawinan, dina ngaruat mah ge beda bah aya kalabaka. Tah anu disebut kalabaka naon? Pamanggih ieu. Anak batra guru Kalabaka teh bisa mencari putra, bisa ngora, bisa jadi buta, pan eta teh pan. disebut kalabaka. Satria. Anakna Anak batra guru di tah sawarga. kieu Abah sok ngarenge cenah lamun dina acara nu ngaruat urang dina balik ulah samarangan naon sababna? Oh dina ngaruat. Heeh. Oh. Cenah teu can nepi ka luar buta mah cenah ulah ka balik kitu Lin. Ulah balik. Lamun eta tekan di bejaan. Nah, Lamun bade tuntas, lamun moal gitu kan can datang eta anak kalabaka. Nah, panterangan mah. jadi kalabaka teh anakna batra guru. Guru. Tah sok matak naon? Aya manawa naon lamun jelema di sana lajo wayang dina ngaruat teu meunang balik samemeh kaluar buta. Osok naon eta cenah? Cek carita ieu mah. Hayang hirup. Hah? Hayang hirup. Maksudna Yang hirup. Ari eta di bejaan ku Semar ulah balik, ari ieu neugtreug. Jadi sok aya manawa begitu. Aya. Aya akibat. Oh kitu aja anu dimaksud ulah meunang balik samemeh kaluar buta teh. Nya. Kan si bejaan, waktu tadi nang si bejaan. Bade mulih-mulih, bade tuntas gitu. Ayo nepikeun ka tuntas mah sorangan ge alhamdulillah gitu. Sok ngarenge bahasa kolot cenah lamun ngaruat teh cenah teu meunang balik setengah-tengah gitu kan samemeh kaluar buta. Datang buta. Jadi lamun balik samarangan mah bener urang teh sok keuna manawa gitu. Wes eta mah diem. Wae resikona. Oh, gitu. Resikona eta mah bah. Pak pas medal teh meureun di bejaan heula nya ku Semar. Sancan Sancana. Sancan medal sanggeus medal. Ka harti aya nama heureun geus eta masalah membuka masalah ngaruat ka harti aya nama. Paingan cenah sekolot bahasana kitu teu meunang balik samarangan. Ulah balik sa ieu. Ulah balik sa jigna gitu. Ngaruat tujuanana naon? Minta wadah. Meureun jelema teh ngaran ngaruat teh menta wadah teh boga niat.
niat naon eta niatna jelema hayang disebut ngaruat. Nanya ke nana dalang. Lain nanyakeun ka dalang, abusan apa meureunna tujuanna naon Tujuanna ngaruat mah eta we supaya pageuh meureunna ieu pageun naonana supaya pageuh Pageuh naonana? teu dongklak aya di ku eta mah naon ku dengan ku ngaruat mah ngaruat. kapanan buta menta ini mah menta sasajenna kayak gitu henteu Tah. di teu di Dina ngaruat teh sok aya geuning Gus naon disebut sasajen eta sasajen ngaruat naon wae di antarana abah yang apa tahu tarik ngomong lawegan tahu dawegan kopi bubur naon bubur bea buboras beureum aya wa aya make bubur hideung teu bubur hideung bubur lemu oh mah bubur hideung tah geuningan sok aya abah pernah ningali dina panggung sok aya ditagokeun hulu bahulu muning bahulu domba eta nyegah naon eta pangna make hulu oh eta mah dina ieu eta mah naon model lain dina ngaruat naon dina kawin eta mah oh na kawinan dina kawinan nah naon maksudna eta make keur dalang hulu domba mah cadangan keur hulu ke domba lain termasuk kana sasajen lain masuk teh termasuk kana sasajen keur dalang gitu eta mah dibawa di karungan bawa cau hulu domba eta teh supaya ngalancarkeun dina naon maneh eta dina manggung dina manggung mawa sumanget dari bere hadiah hulu domba teh oh eta duit jadi intina mah anu disebut ngaruat teh mageukeun ngukuhkeun beulnya eta mah dina pangkawinan dina ngaruat mah ge beda bah aya kalabaka tah anu disebut kalabaka naon apa manggih ieu anak patra guru kalabaka teh bisa mencari putra bisa ngora bisa jadi buta paneta teh pak disebut kalabaka satria anakna anak patra guru di tah sawarga kieu abah sok ngarenge cenah lamun dina acara nu ngaruat kurang dina balik ulah samarangan naon sababna mau dina ngaruat heeh cenah teu can memang. nepi ka luar buta Ulah. apa cenah ulah ka balik kitu Lin ulah balik lamun eta tekan di bejaan ya lamun bade tuntas lamun moal gitu kan can datang eta anak kalabaka nah panterangan mah jadi kalabaka teh anakna batra guru guru tah sok matak naon aya manawa naon lamun jelema di sana lajo wayang dina ngaruat teu meunang balik samemeh kaluar buta osok naon eta cenah cek carita ieu mah hayang hirup hah hayang hirup maksudna yang hirup ari eta di bejaan ku Semar ulah balik ari ieu neugtreug jadi sok aya manawa begitu iya. aya akibat kitu aja anu dimaksud ulah meunang balik samemeh kaluar buta teh nya kan si bejaan waktu tadi nang si bejaan bade mulih-mulih bade tuntas gitu ayo nepikeun ka tuntas mah sorangan ge alhamdulillah sok ngarenge bahasa kolot cenah lamun ngaruat teh cenah teu meunang balik setengah-tengah gitu karena samemeh kaluar buta datang buta jadi lamun balik samarangan mah bener urang teh sok teu manawa gitu eta mah diem wae resikona oh gitu resikona eta mah bah Pak pas medal teh meureun di bejaan heula nya ke Semar sancan medal sancan medal sanes medal angka arti enak mah heuh geus eta masalah membuka masalah ngaruat arti enak mah paingan cenah cokolot bahasana kitu teu meunang balik samarangan ulah balik sa ieu ulah balik sa jigna gitu tah ayeuna dina pawayangan abah teh da aya abah mah teu memperdalam apa persis tabah teh dina anu disebut naon lakon non perang Baratayuda nya eta perang Baratayuda teh merebutkeun naon negara
alatan negara tuh bah